Garut mangrupikeun hiji wewengkon nu beunghar dina wisata alamna, boh dina gunung, leuweung, laut, jeung walunganana. Sanes mung eta hungkul, Garut oge beunghar dina kabudayaanana. Aya katangkasan domba Garut, surak Ibra, Lais, pencak oray, jeung lain sajabana. Simkuring Sherly Febrianti, Mojang Rumaja nomor urut 02 Nepangkeun wasta simkuring Muhammad Teguh Fajaya Nuhar, Jejaka Rumaja Patendang 02. Saung Ciburial aya di Desa Sukalaksana, Kacamatan Samarang, Kabupaten Garut. Saung Ciburial teh nawiskeun wisata anu mana temana teh wisata edukasi. Anu saluyu sareng ngangkat tema kearifan lokal anu disajikeun ku kaendahan alamna anu asri. Desa ieu oge ngagaduhan sababaraha produk ekonomi kreatif, nyaeta karajinan tina akar wangi, karajinan kantong, ngadamel wajit, sareng ngadamel sabun tina akar wangi. Masyarakatna oge saromeah, matak betah pamiru rumpaheun teh. Desa wisata ieu tangtos ngahontal rupi-rupi penghargaan anu reueus kawas janten juara hiji Desa Brilian tahun 2002 hiji, juara 3 Lomba Carita Budaya Desaku 2002 hiji sareng sajabana. Saung Ciburial teu acan kakoncara ku masyarakat Garut. Padahal ieu destinasi wisata kacida saena. Kusabab salain teu nyayogikeun kaendahan alamna, tapi oge ngagaduhan kabudayaan sareng produk-produk khasna. Kukituna, upami masyarakat teu acan wanoh kana kaendahan alam nu aya di Ciburial, dipikahariwangkeun ieu tempat sareng kabudayaanna kadeseh ku jaman. Kukituna, simkuring salaku nonoman Sunda hoyong pisan ngawanohkeun sareng ngamumule destinasi-destinasi wisata nu aya di Garut. Salah sahijina nyaeta Desa Wisata Saung Ciburial. Simkuring siap tandang Dina Raraga Pasanggiri Mojang Jejaka Kabupaten Garut tahun 2022.